Baik teman-teman semua, saya masih berada di kelas 10.5. Sekarang mereka sudah mengerjakan tugas-tugas. Sekarang saya mau mendatangi kelompok 5. Oke, baik. Kelompok 5 ada siapa aja? Ini siapa namanya? Ada Michelle. Siapa? Michelle Mevita. Michelle. Oke, kemudian Kayla ini. Ori. Ini. 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 Sophie. Oke, ayeuna teh pelajaran bahasa Sunda. Pelajaran bahasa Sunda. Nah, setiap kelompok nyata dipasihan pancen kahiji nyata sesuai tina buku paket. Nah, ayeuna bade ditaros ku abdi sahanu tiasa ngawaler walau itu menjawab. Oke, baik. Keisha deh, ya, Keisha. Oke. Kayla. Kayla. Ya, Pak. Kayla tadi mengerjakan apa di tugas bahasa Sunda ini? Ngerjain nulis terjemahan paragraf keempat. Oke, judulnya naon? Tentang naon? Tentang Putri Ongtien. Nah, cobi pang diaoskeun saparagraf dibacakan. Satu paragraf nih. Iya. Dari sini. Tahu 3 baris aja deh, jangan 3 baris. panjang-panjang. Nih ya ceritanya tuh. Ya. Suatu ketika Jeung Maulana. Nganggo bahasa Sunda heula di buku paket. Nah, tingali heula. 3 baris aja ya. Dia sampai ka dieu weh nya mohon. Sampai ini ya. Mohon sampai Oke. Cina nya. Ya, oke. Hiji waktos Jeung Maulana Insan Kamil anu yang kena apa sih Pak? Engkena ka Masur Sunan Gunung Jati angkat ka nagara Cina. Ya, terus translatannya terjemahannya. Suatu ketika Jeung Maulana Insan Kamil yang dikenal sebagai Sunan Tartar. Ya, terus. Tos, Pak. Anu salajengna nyaeta saha namina tadi? Ori. Ori, Pak. Ori nya. Coba Ori mana ya? Nah, coba nu ieu di aos itu dibaca ya. Yang harita Iya. harita kene kipati angkat ka negara Tartar kacaritakeun tos sumping ka negara Tartar teras bae atuh nepangan Jeung Maulana Insan Kamil ditampi sakumaha mistina calik satata Poki patih naha leres salira pandita anu kamasur teh saha jenengan sareng di mana kawit. Ya, atur nuhun Ori atau di aos nyaeta ayeuna. Nah, tina pancen hiji teh aya sabaraha soal nyaeta aya 5 soal. Bade ditaros ka aul. Aul, ya, sok mangga. Di cepengan mana tadi? Ya, cobi ningali buku paketnya ka dieu. Nah, sok coba awal dina babat. Jadi pelajaran ayeuna teh tentang babat. Paham teks carita babat tentang Putri Ongtien. Nah, di dieu bade ditaroskeun dia. Nah, menurut Aul saha pelaku utama jeung kumaha pasipatana dina eta carita babat tentang Putri Ongtien. Jadi pelaku utamana nyaeta Putri Ongtien, Sunan Jati, atau Jeung Maulana Insan Kamil jeung Pangeran Kuningan. Oke. Pasipatana teu nyaho. Nah, terang ya. Jadi Terang. pasipatana terang. Oke. Salajengna nyaeta anu kadua. Cobi diwaler kusaha namina ieu? Oke, Sophie. Naon anu ngalantarankeun Putri Ongtien hayang indit ka Pulau Jawa atau Cirebon? Putri Ongtien hayang indit ka Pulau Jawa pikeun nepungan Sunan Jati sanggeus anjeunna jatuh cinta jeung bijaksana Sunan. Oke, tur nuhun salajengna ka kelompok sabaraha ieu? Kelompok tilu, ya kelompok tilu ayah saha wae mangga. Asmia and then saha deui? Ieu Dana, ieu saha? Farhan, ieu Fabian. Nah, bade taros ka saeun namina? Asmia. Oke, Asmia dina dinten ieu di hari ini bahasa Sunda itu belajar tentang apa? Memahami teks carita babat. Iya, teks carita babat. Anu dipahami teh teks carita babat judulnya naon? Judulnya apa? Putri Ongtien. Ya, Putri Ongtien. Nah, coba di dia teh aya sabaraha pancen ya.
aya 5 pancen. Nah, di nomor 5 teh aya sempalan carita baban. Teh aya sawatara kecap anu bisa jadi hidup kurang paham hartina. Nah, contoh di dia aya basisir. Basisir teh naon sih? Pasisir. Basisir naon? Pasisir. Basisir. Bokor, Piala. piara. Bureyeung, Bekerja. nya. Terus gagarabah, Gegarabah ceroboh. nya. Terus janggelek, Dongeng. dongengnya. Terus aya deui tah kamaskur. Terkenal. Terkenalnya tur nuhun Ya, ya sami. kelompok sabaraha ieu teh kelompok 3 salajengna ka kelompok sabaraha kelompok 2 oke kelompok 2 aya saha wae di dieu nyaeta sanamina Keisha. Keisha and then Adinda. saha deui itu ieu ieu Dovan oke Jovan ayeuna teh dinten nyaeta dinten itu hari ya dinten Rebo nyaeta pelajaran bahasa Sunda. Nah cobi tingali bukuna tugasna naon tadi terjemahin nah terjemahin naon babat judulna naon Putri Ongtien. Putri Ongtien oke nya mangga ditingali ya oke jadi cobi di aos tuh dibaca nomor hiji terus dijawab nomor 1 Saha palaku utama jeung kumaha pasipatanana dina eta carita babat teh iraha jeung di mana bae lumangsungna carita. nah Jawabannya ya pelaku utama dina eta carita babat teh nyaeta jeung Maulana Insan Kamil. Sifatna soleh jeung gede pangawerehna carita lumangsung di negeri Cina jeung Cirebon. Oke, untuk nuhun ya. Tos sadayana aya nu bade nambihan deui. Ada yang mau menambahkan lagi? Aya. Aya. Oke. Lajeng ka kelompok sabaraha ayeuna teh? Ka kelompok 4 mana? Oke, di kelompok 4 aya sawa ieu sanamina? Adi itu Raffi itu ini itu ieu nya. Nah, mana ya nu ditaros? Saha nu ditaros di dieu nu siap nyaeta? Nah, saha namina tadi? Adi. Di ayeuna teh belajar naon di? Belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Adi biasa nyarios bahasa Sunda? Enggak, belajarnya sakedik-sakedik. Nah, tadi tugasnya naon Adi? Tugasnya tadi apa? Terjemahin Menerjemahkan. Babad ya. Iya. Judulnya naon babadna? Putri Ongtien. Putri Ongtien nya lajeng ka dieu teh aya saha Maria? Marla. Oh Marla ya. Oke, Marla cobi ningali ieu tugasna. Oke, Marla di dieu teh aya nah, tadi atau ngisi pancen. Cobi baca soal nomor 2. Naon anu ngalantarkeun Putri Ongtien hayang indit ka Pulau Jawa Cirebon naon bae anu dibawa ku rombonganna. Nah, jawabannya naon? Mangga. Tadi nah, Putri Ongtien ngumbaran ka Jawa pikeun ngawin Sunan Gunung Jati saurang ulama kakoncara di Cirebon anjeunna sumping sareng rombongan ti Cina mawa rupa-rupa tradisi sareng budaya Tionghoa anu salangjengna mangaruhan kahirupan di Kesultanan Cirebon. Ya, tur naon ya? Ieu kelompok sabaraha tadi? 4. Kelompok 4. Tur naon kelompok 4? Ayeuna urang bade ka kelompok sabaraha ieu? Kelompok genep aya sawae mangga ieu saha namina? Adlin and then ieu saha? Indira. Oke. Ieu saha? Ana. Ini? Regita. Itu? Lingga. Oke, di dia saha anu bade menjawab. Ya, kamu aja. Oke ya. Set sini. Saha tadi namina? Saha namanya? Siapa namanya? Hana. Oke, baik. Hana. Tadi tugasnya hari ini apa? Menerjemahkan babad ya. Judulnya naon babadna? Putri
Nah, di sini jelas nah. Naon tadi judulna? Putri Ong Tien. Putri Ong Tien. Saha Putri Ong Tien teh? Saha ayo. Terus tadi di babat Putri Ong Tien aya kalimat basisir. Naon sih basisir teh? Pesisir. Basisir. Bokor, Piala. piala. Terus naon deui ieu? Cobi dibaca ieu ini baca semuanya. Barayang artina bekerja, dipincang-cang artina terancam, eueuh artina menikahi, gegaraba artina kemilikan, kegeden artina besar, jenggeler artina menjelma, kamasur artina terkenal, ngaguyurkan artina semangat, sawawa artina orang dewasa, jeung hayat Oke, atasnya. artina tentara. Nuhun ya, oke. Ini kelompok sabaraha? Kelompok genep. Ayeuna ka kelompok anu terakhir, anu teu acan didokumentasikeun. Nyaeta di dieu aya kelompok sabaraha ya? Oke, baik. Di sini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok hiji. Nah, kelompok hiji mana ya? Yang dari sini dulu deh. Oke, di kelompok 1 ada siapa? Nama? Nami sana Nami. Andika Elvi Akbar Andika. Iya saha? Aldit, Rajid Andre. Itu saha? Iya. Kina. Iya. Iya. Hujan. Hujan. Nah, di kelompok ieu saha anu bade menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke. Saha namina? Jawab nih. Saha nami tadi? Oh, Andika Andika. Oke, Andika ya. Andika ayeuna belajar naon? belajar Sunda. Sunda. Materina tentang naon? Material jeung babat Cerita babat. Judulna naon? Cerita babatna di dieu? Putri Ong Tien. Putri Ong Tien ya. Kemudian tolong jawab nih anggota kelompoknya di sini ada siapa? Siapa yang mau jawab? Nah, kamu. Oh, ini. Oke. Siapa namanya yuk? Hujan. Hah? Hujan. Ujen. Oke. Ujen. Ujen sareng saya. Nah, tiluan we, tiluan. Ya, oke. Cobi pangbacakeun soal nomor hiji. Nah, sok. Nah, sok hiji ieu nu maca, ieu nu ngajawab. Aku baca aja Pak. Ya. Saha palaku utama jeung kumaha pasipatanana. Nah, Dina eta carita babat teh iraha jeung di mana bae lumangsungna carita. oke. Walerna nyata jawabanna nyata naon? Saha Ya, Maulana insya kami. yang benar. Menjawab dengan baik dan benar. Berdua ya Pak. Ya, berdua bareng. 1 2 3. Maulana insya kami Kamaisur Pandita anu linung wijausana Sri Maharaja Ong Tien. Raja Agung Dina Cina negara Tatar. Atos? Udah? Udah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah semuanya sudah Bapak tanya ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa? 8.30. Oke, baik. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.